jatah horeganan sakumaha nu kusum kuring dicaritakeun ieu teh lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot ka dieu deuk naon urang diuk di dieu sinar Kangjeng Nabi nyorot ka dieu Masya Allah nyorotna sinar Kangjeng Nabi ngaleuwihan ti panon poe sorotan panon poe mah tina poe kana caang selesai tapi sorotan sinar Kangjeng Nabi tina poek kana caang, tina bengkok kana lempeng, tina bodoh kana pinter nu paling istimewa, tina teu nyaho ka pangeran jadi nyaho sangat istimewa sekali, tina ahli neraka pindah jadi ahli surga. Masya Allah, takbir.